Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Sampurasun haturan wilujeng patepang deui sareng Kang Ajun di channel Galura Carita. Dadanget ieu Kang Ajun Cecia midangkeun hiji carita si Bedegong diajak piknik ke Jakarta karangan Aan Merdeka Permana. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kereuh tuhnya diajak piknik ke Jakarta judulna teh ieu kenging Kang Aan Merdeka Permana. Ngamanfaatkeun pre uwana si Bedegong geus ngajak ulin deui ayeuna mah ngajakna teh cenah urang ka Jakarta. Urang ka Jakarta. Ya ayeuna mah pan di Garut ke Jakarta teh bisa tumpak kereta api gong cek uwana. Asyik si Bedegong surat bunga geus kacipta kumaha resepna tumpak kereta api jauh. Pan ari kamari mah ukur ti Garut ka Cibatu we da supaya ongkosna murah. Ngan hanjakalna si Bedegong keur sales mah malah ku indungna mah dicarek milu piknik ka Jakarta. Maneh teh keur sales mah eta lehon los lilin jaba mage keur gering. Mun maneh piknik mah jeung saha? Ceuk indungna. Kehe ku Igong di PHP-keun ka RT Ondi. Igong hayang nyaho Jakarta saha nu nyaho sales mah jadi cager. Ma ceuk si Bedegong. Kusabab keukeuh bae pamustunganana indungna oge ngidinan. Ngan kade ulah capek teuing bisi tambah parna eta maneh ayeuna ge menika hese ngapan kitu ceuk indungna. Moal atuh mah. Da inditna oge kana kareta. Tembal si Bedegong. Nya we si Bedegong ku uwana dibawa kana kareta. Sabeurna mah bareto oge si Bedegong kungsi dibawa ka Jakarta ku uwana. Sarua deui kana kareta. Ngan ari bareto mah pindah-pindah kendaraan. Mimitina pas subuh milu kana kareta Cibatu Purwakarta. Geus kitu ti Purwakarta milu kana KRD Purwakarta Jakarta Kota. Ari ayeuna mah geus aya kareta api anu langsung ti Garut Kota muru ka Pasar Senen Jakarta. Ngan eda saja jalan si Bedegong teu daek cicing. Gaweana teh ngan jala girig we. Abong kareta teu loba panumpang. Nya bubuhan lain poe Minggu we. Tong lelempangan bae atuh gong. Capek jeung urang noloh cik uwana. Ngadenge omongan uwana si Bedegong nyusutan irungna. Montong noloh cik uwana deui. Ngadan teu wa teu noloh wa tuh. Ieu liang irung Igong eueuh lewanya. Cek si Bedegong salah sangka. Disangkana mah uwana ngabejaan lehona noloh, tapi dah mana cina kereta api bareto kaca jandelana loba anu peupeus. Ayeuna mah pan rarapi. Ngan bae dina kereta ayeuna mah sanajan geus kelas ekonomi tapi kabeh dipasangan AC. Atuh tetep we leho si Bedegong teh lololan. Tiga nama teu kuat ku itisna AC, bersin mah bersin meunang sababaraha rintakan. Tapi di Jakarta teh nya we ngadon piknik. Ku uwana dibawa ke tempat piknik seperti ka Ancol. Malah sanggeus lalajo sirkeus anjing laut. Si Bedegong kokojayan sagala di basisir Ancol, mangkaning angin laut gegelebugan. Ulah lila teuing dong. Pan maneh teh keur sales mah ceuk uwana hariwangun. Oh, moal naon wae da dieu mah cai laut, lain cai walungan Cimanuk. Wah Igong cager ngojay di laut mah. Ceuk si Bedegong poho ka waktu. Hanja ti cai sirah lieur. Irung mepeg atuh gawena teh calangap we da ukur bisa ngapan tina sungut. Meges tong calangap bae jiga anjing laut gong. Ceuk uwana rada ambek sabab si Bedegong teu beudang dicarek.
Lila kitu deui ku sabab beres kokojayan beuteung karasa laparnya jajan hayam goreng. Ceuk si Bedegong mah hayam goreng chicken cenah. Haben we dicocok-cocolan kana saos sambal. Geus kitu nginumna teh nyaeta nginum da nginuman anu amis-amis anu tiis ka bina-bina. Nya lumayan we balik ka Garut teh si Bedegong gawena sare. Ituna teh bari guling gasahan sebab sirah jangar irung mepeg. Isukna kapaksa dibawa ka puskesmas silih tungtun jeung indungna anu sarua keur gering deui. Pagaito mah urang ka Bandung maneh teu kudu milu ceuk uwana. Atuh pagaito mah wah igungna oge kabujeng cager keukeuh we yang milu ka Bandung padahal mah uwana ka Bandung mah lain eudeuh piknik tapi eudeuh ngasupan dagangan ka pasar baru. Mun igong dicanak atunya caha deui bade anu manggugula di Talombong. Cek si Bedegong ngolo sangkan tetep diajak nyaba ka Bandung. Wargi sakitu carita ngeunaan si Bedegong gitu nya diajak piknik ku wana ka Jakarta ieu karangan Aan Merdeka Permana. Hapunten anu kasuhun bilih seueur kalepatan sareng kululupatanana dina maoskeun ieu carita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun permios.